Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Al-mughallazatu ari najis mughallazah. Tathuru eta bisa suci itu mughallazah bisa ghusalatin kalawan 7 pirang-pirang kumbahan. Ba'da izalati ainiha dina sabada ngaleungitkeun datiahna itu mughallazah. Ihdahunna bari ari salah sahijina itu sab'i ghusalat biturabin eta kutan. Wal mukhaffafatu jeung ari najis mukhaffafah tathuru eta bisa suci itu mukhaffafah birasyil ma'i ku ngepretkeun cai alaiha kana itu mukhaffafah ma'al ghalabati sarta ngalindi wa izalati ainiha jeung ngaleungitkeun datiana itu mukhaffafah. Wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassithah tangkasimu eta narima kabagi itu mutawassithah ala qismaini kana 2 bagian. Ainiyatin tegasna kahiji najis mutawassithah ainiyah wa hukmiyatin jeung najis mutawassithah hukmiyah. Al ainiyatu ari aran najis mutawassithah ainiyah allati eta ainiyah laha anu eta tetep pikeun allati launun ari warna warihun jeung ambeuk wa ta'mun jeung rasa. Fala budda maka teu aya tempat pangaburan eta aya min izalati launiha tina ngaleungitkeun warnana itu ainiyah warihiha jeung ambeuna itu ainiyah wa ta'miha jeung rasana itu ainiyah. Wal hukmiyatu jeung ari aran najis hukmiyah allati eta hukmiyah la launa anu teu aya warna eta aya wala riha jeung teu aya ambe eta aya wala ta'ma jeung teu aya rasa eta aya. Yakfi anu nyukupkeun ka anjeun naon jariyul ma'i ngaberjalankeun cai alaiha luhureun hukmiyah. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Aqallul haidi ari pangsaeutikna zaman haid yaumun eta sapoe walailatun jeung sapeuting. Wa ghalibuhu jeung ari kabiasaanana itu haid situn eta 6 poe au sab'un atawa 7 poe. Wa aktsaruhu jeung ari panglobana itu haid khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena bilayaliha kalawan peutinganana khamsata asyara. Aqallut tuhri ari pangsaeutikna masa suci bainal haidotaini di antara 2 kali haid khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena. Wa ghalibuhu jeung ari kabiasaanana itu tuhri arbaatun eta 4 wa isyruna jeung 20 naonana yauman poena. Au salasatun atawa 3 wa isyruna jeung 20 naonana yauman poena. Wala hadda jeung teu aya batasan eta aya di aksari pikeun panglobana itu tuhri. Aqallun nifasi ari pangsaeutikna zaman nifas majatun eta sagejrotan. Wa ghalibuhu jeung ari kabiasaanana itu nifas arba'una eta 40 nawanana yauman poena. Wa aktsaruhu jeung ari panglobana itu nifas situna eta 60 nawanana yauman poena.